lanjutkan ulah kudu nungguan jelema hiji urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu ulah gara-gara nungguan jelema hiji aju urang kaberangan lanjut tanggung jawab kula sapira holil atau bahar aja sanes lain kieu aja sapira holil kieu holil teu kebal keur menyorot ribut dirinya datang naik kuda pan kieu holil teng ini ya kiainya yang membuat gersak kita ini ngalama-lamain waktu goblok ini kiai kiai biasa we kiai holil datang turun barang turun tina kuda sukuna dikana taneuhkeun taneuh oyang bleng Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah aya ge baheula di zaman Seholil Bangkalan Holil Bangkalan teh waliun min auliyaillah can lila di Holil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas keneh torekat ngan langsungnya Bali ka dieu loba kaistimewaanna di antara kaistimewaanna nya nama hobina ngaji tafsir santri ratusan eta nu endek ngaji sorop mawa sorop nu endek ngaji alfiah mawa alfiah nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun tapi nyana ngajina tafsir bae kudu ngaji sorop kadengena sorop kudu ngaji nahu kadengena nahu kudu ngaji fatul muin non fikih kadengena fikih kudu ngaji tafsir kadengena eta teh nu diajina tafsir tapi kadengena beda-beda ai urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengena aya nu nundutan aya nu cengat aya nu dula-dulu bae SMS macam-macam sarua kitu nu macam-macam tah ieu Ki Holil Bangkalan teh kos kitu ditangtangan bae teh ku jawara teh waktu jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang bae tenang ahli ikhlas mah kalem bae boga permasalahanna kumaha Allah bae ditangtangan kelut bahkan di rogala dan lain sebagainya kalem bae teu japae mang Gusti Allah lain kudu lemah cenah kudu pae dicelurit masalah cek Ki Holil teh eta Ki Holil teh kos kitu istimewana muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun di dinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji Masya Allah meureun tilok adhar jengkol ciduhna Ki Holil mah aya ta Kisobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Holil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari mentak aya dongengna istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa ka dinya Ki Itako ngaranna teh eta ke istrina Ki Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Hujan mangkani hujan gede, hujan bergan datang ka dinya make daun gitu. Siapa ini? Saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari. Oh, pergi kamu, pergi jangan di sini. Kaget biasa ada tilok itu, ai ka dinya ieu diusir. Pergi. Atuh saya kehujanan, biarin kehujanan juga. Ceurik nyana bali ka ditu. Pamajikan Ki Hasyim Asy'ari. Balik datang ka ieu mah ceurik kunaon diusir sama Ki Holil. Wah, bukan seusir-usirnya Ki Hasyim pasti ini ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Geus bae. Teh kabelah dieunya ditafakuran bener bae begitu. Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta dek ka Bandung hujan gede anu luar biasa. Mobilna teu dikendalikeun teu terkendali nabrak kontainer harita maut berarti mautna dalam keadaan hujanan tahu lah keur dibawa kaki Holilna teh hujan gede teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu mautna pasti ke kahujanan kajeun kukumaha tepat jasa begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antarana Gus Dur keur leutik keneh Ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu maot teh bakal hujanan bener bae
aya deui jelema hayang nyoba jasa Ki Holil dengan susah biasa ieu. Salakina jeung pamajikan ngomong bae, urang cinta jasa jana ka Ki Holil, sok ngadengekeun. Urang tang, heueuh, ceuk pamajikan. Urang ka ditu yuk. Ka ditu teh cenah ceuk mawan naon. Urang mangan bogana ganyong-ganyongna. Kajeun lah urang boga ganyong ge. Saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel eta dipapag ku Ki Holil. Dipapag, "Oi, saya nunggu dari tadi." Ceuk teh alhamdulillah gitu. Bawa apa itu? Bawa ganyong. "Ini kesukaan saya," ceuk Ki Holil teh. Aju gegeran ka santrina kulub ya muncak bahasa urang mah. Kulub gorotok-gotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh. Caknya teh berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong yeuh. Caknya geus senang hate balik beta nu susah teh kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mawa ganyong lah caknya nu loba. Bener ganyong nu nyanang geus beak, ganyong nu tatangga dipaling kunyana. Hayang kalem ku kiai burung. Ganyong lain peuting-peuting dicokelan, dibawa ka karung. Barang datang, "Assalamualaikum." Ki Holil ngusir, "Pergi kamu. Ini saya bawa ganyong, ganyong tinggal ganyong." Ya kenal. "Pergi." Oh diusir eta. Si jelema duaan teh diusir, ceuri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya tah buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai. Suka juga bukan dapat nyolong. Ya kenal. Kanyahoan ku kiai nang nalin. Masya Allah eta Ki Holil. Dan mantap karita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking. Jadi jawara teh ceramah. Saudara-saudara sekalian, saking banyaknya ular, maka ular itu pemberian dari Allah halal. Udah, ular pokoknya mah ambil, goreng, enak. Dan itu kelabang, kalajengking juga enak ternyata. Jawara teh patwa halal. Ceuk Ki Holil teh sipan itu budak cenah halal-halal orai. Sebab ular itu sama dengan dan kan sok bisa itu belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama. Ternyata masih enakan ular, halal. Bebejok kabeh masyarakat ka Ki Holil. Ceuk Ki Holil teh haram orai mah atuh. Orai kalajengking haram. Atuh kiai cenah kudu ceramah. Ya tuh kula mah teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludan. Emang orai mah atuh halal haram ceuk kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan, diundang Ki Holil teh, diundang di Jawara. Jawara ceramah, ular halal. Kala halal. Kuari bagian Ki Holil. Ki Holil teh bagi 2 aja dah. Yang haramin ikut sama saya, yang halalin ikut sama Jawara. Ya, eta hebat ngahukuman teh kos kitu. Luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya, ya. Enggak lama lagi akan ketahuan. Udah sekarang begini aja, kita yang haram tetap haram, sebelah sini ikutnya sama saya, yang halal ikut sama Jawara. Enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram. Oh ya, bener baik 2 poe Jawarana disantok orai. Waktu ke dokter, Jawara lu hiji deui kena kalah. Babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cager. Oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager. Cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil. Wah tuh enggak mau cek Jawara. Itu kan musuh saya gitu. Ya musuh tinggal musuh, ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai. Alah bohong. Bohong. Terus geus seseleh nyana geus di Badura, di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya enggak ngerusak cek Ki Holil teh. Barang halal mah nggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong kayak Ki Holil. Kenapa ini Jawara? Sentok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisaan bae deui.
Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular. Bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah, tobat dulu, tobat, dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok, sekarang nyatakan. Saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah, beres jampena beres. Ulang. Cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawora. Eta nu ngadenge bae nu ngadenge teh harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa cenah itu mah karomah beda deui karomah mah tuh masyaallah. Nah iyalah nu diharamkeun cak Ki Holil sudah ada disnya. Hewan yang halal yang mana, hewan yang haram yang mana, itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sembarangan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Masih loba keneh dongeng Ki Holil. Jawaran nu hiji deui ngamuk nang tangan Ki Holil. Lantaran eleh jawaran nu tadina loba pengikutna ku ari eleh ka Ki Holil teh. Hatta pengikutna jawara mah pan pengikutnya marah nya nama. Akhirna kabeneran Ki Holil mah biasa jeung pemerintahan teh waktu diondang hadir biasa. Masalahnya nama masa hirupna sebab pemerintahanna harita mah pan pemerintahan jujur. Adil tak kabelah dina makomo sebab di zaman Belanda pan harita jadi milu menegakkan agama di penjara segala Ki Holil di penjara di zaman Belanda ieu mah panjang cerita namun mimiti mah ieu mah eta bae ditangtangan nyana keur hadir jeung para pemerintah lain keur hadir nyieun pemerintah nyieun hiji riungan gede jawara geus daratang tokoh masyarakat pemerintah geus daratang tinggal Ki Holil angel tak menca jawara ya nungguan saha deui nungguan kiai nu deuk maca hadiahna kiai saha mama Ki Holil emang lu bisa sapira hadiah kudu nungguan jana kiai nu sejen atuh aing mah aja bisa sapira hadiah lain kitu cenah ieu mah tupannya nama ahlina teu bisa lanjutkan ulah kudu nungguan jelema hiji urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu ulah gara-gara nungguan jelema hiji aju urang kaberangan lanjut tanggung jawab kula sapira Holil tah bahar aja geus lain kiai aja sapira Holil Ki Holil teu kebal keur menyorot ribut dirinya datang naik kuda pan Ki Holil teng ini ya kiainya yang membuat gersak kita ini ngalama-lamain waktu goblok ini kiai kiai biasa we Ki Holil datang turun barang turun tina kuda sukuna dikana taneuhkeun taneuh oyang bleng oyang taneuh barang nyana ngalengkah deui bleng cek jawara kok ini goyang begini ya goyang karasana ku jawara ieu dunia goyang aya kudu sejen mah henteu cek cenah itu kikieuan si jawara kiai jangan ngelengkah, jangan melangkah. Emang kenapa? Goyang dunia. Kiai itu biasa bae goyang asal kiai ngelengkah, gurunya goyang, miringnya nak kikieuannya geus kieu bae nya nyeklan katihang sagalan gua. Ditonton ku kabehan. Emang ada apa? Dunia goyang. Ki Holil seuri bae. Atuh Ki Holil datang ka diuk, jana langsung sasalaman hampura, cek nyana teh maafin saya. Kiai udah enggak usah jalan-jalan, cek nyana dunia goyang ini. Lain sambarangan Kiai, Ki Holil teh. Mantap dijugjug di mana-mana di jarahan teh. Tah eta kos kitu goyang dunia tak ka jelema nu nang tangannya. Masya Allah.
Masya Allah Ki Khalil Bangkalan lain bantrak-bantrakan masih loba cerita-cerita Ki Khalil ke insya Allah. Nah iya mah cerita tadi orai kala jengking nu dihalal-halalkan ternyata ku Ki Khalil mah dianggap biasa bae sebab eta mah hawa nafsu ujung-ujungna mah eta dijampe kunyana beres diusap beres datang enggak nu ngadenge harita urang mah ulah tuturuti beres cager eta ku ngadengena doang ngadenge jampena aja kiai baheula beres-beresan jakna teh tatangga digegel orai beres cager Syekh Khalil make Syekh beusi Khalil doang di dieu aya ngaran Khalil tah mah pan tukang kieu bae nyampe tah mah Khalil lain deui ieu mah Syekh Khalil Bangkalan ulama kabeh mempermasalahkan soal bedug cek sawareh bidah cek sawareh henteu cek sawareh bidah cek sawareh henteu eueuh deui nu mutuskeun iwal hiji Syekh Khalil Madura Bangkalan urang ka ditu berangkat seluruh ulama Jawa Tengah Jawa Timur lantaran isme Muhammadiyah geus aya ngajelaskeun tentang bedug bidah jeung teu bidahna berangkatlah ka imah Syekh Khalil Bangkalan berikut ulama-ulama nu sejen kabeneran Syekh Khalil na eueuh Syekh Khalil na keur eueuh begitu datang ka imah Syekh Khalil teu aya assalamualaikum teu aya assalamualaikum 3 kali teh ayalah santrina mama nuju teu aya kabeh kaget ieu urang ti Jawa Tengah Jawa Timur jeung ti berbagai daerah dek nanyakeun soal hukum bedug bid'ah apa teu bid'ah kabeneran Syekh Khalilna teu aya yuk urang ka masjid deh yuk ka masjid Syekh Khalil kunaon eta bedug eueuh anu nabeuh tapi sasada sorangan duduk biasa beres kabeh kiai kaget oh ieu jawaban berarti meunang meureun teu bid'ah nabeuh sorangan mantak di dieu beus aya bedug nabeuh sorangan sing hade kajen kumaha ge kuntilanak teh mah nah geus beres baralik bae begitu baralik meunang sababaraha poe daratang deui kan ka Syekh Khalil aya Syekh Khalilna mama saminggu nu ka tukang kami daratang ka dieu maksud teh neuk nanyakeun hukum nabeuh bedug jeung hukum bedugna be eta teh sawareh ulama bidah sawareh ulama henteu abdi hayang keterangan ti mama ku bodoh cek mama Khalil nah jadi kiai ku bodoh-bodoh teuing cek mama Khalil ke kami asana teu ngeunaheun disebut bodoh aya eta waktu ka masjid bedug sasada tante heuh sasada eta jawaban coba eta sanu nakolna coba ayo sanu nakolna coba ieu bedug mantak di masjid mah tetep tendenan bedug bae di dieu lamun can aya bedug gegeran meuli bedug besi eueuh bedug sementara besi aya di dieu anu boga tanji nah nginjem heula sakedeung bedug tanji nah ieu bedug lain lalawara ingat keur jelema zaman hese baheula ka Mekah suami istri urang Surabaya ke Mekah naik kapal laut begitu geus asup ka kapal cak pamajikanana ka asana urang geunah amat mun ngadahar anggurnya coba neangan kak meuli heula salakina lantaran dititah ku pamajikanna kan turun ke handap turun di handap kebeneran eueuh tangkal anggur nu jualan anggur terus dengan rada kabelah ditu rada kabelah itu aya manggih di pasar bungaheun jasa salakina lantaran pamajikanna hayang anggur ngan begitu dibeli kapal berangkat anggur dibawa datang kadinya buntut kapal kadeuleu waduh aing ka Mekah tinggalan ieu anggur naon hartina cekna ieu pamajikan aing hayang anggur aing balanja demi pamajikan aduh ieu pamajikan kumaha engke di Mekah kapal eueuh bebeja nya ka pengurus kayak gini teu bisa tuh ai kapal geus waktu berangkat mah berangkat bae cerik nya dirinya ngedengu-dengu
Begitu jari ngadengu langsung aya nu ngabejaan pagaweuna. Pak, kenapa nangis? Saya kan salah satu peserta haji. Terus saya disuruh oleh istri saya beli anggur, cari anggur nggak ada di bawah sampai pasar. Terus begitu saya dapat anggur sampai sini kapal udah berangkat. Ya, cek pegawainya tuh bapak ini lagi. Kenapa? Atuh ya udah begini bagaimana? Udah sono aja ke rumah Ki Holil Bangkalan sono minta doanya. Emang dia pengurus haji? Bukan, dia mah kiai. Cuma minta doanya aja ke sono. Nyana baripu yang bisa naon atuh Ki Holil sih. Ceknya na urang ka ditu ge paling ge cenah dijampean dibere cai abeh tarariis doang. Ieu mah pan maksudna lain supaya tis. Iya. Ka ditu ka Mekah. Aduh. Sakali deui nyana dinasihat. Ka ditu kaki Holil. 3 kali kakak arek berangkat. Waalaikumsalam. Cek Ki Holil di Madura. Dari mana? Saya dari Surabaya ini. Terus ada apa? Saya kan peserta haji, ini pakaiannya juga pakaian setelan haji. Terus ya saya udah masuk kapal. Terus istri saya pengen anggur, saya cari di bawah nggak ada, sampai pasar baru ketemu. Begitu saya udah nemuin, saya ke Cirutaki, kapal udah berangkat. Jadi saya ketinggalan kapal. Itu tuh mah harus pengurusnya, pengurus di sono, urusan perkapalan. Coba sono. Saya oleh seluruh pengurus suruh ke mama ke sini. Atau mama mah nggak bisa, bukan pengurus kapal, mama mah di sini ngajar amil, jurumiyah. Ya kalau mau mondok udah di sini. Saya bukan mondok, Pak. Saya mah pengen ketemu sama istri. Kalau berangkat, kalau enggak berdua. Ntar saya di rumah sendiri kan, tahu sendiri mah. Ki Holil siapa kadinya bae pikiran anak. Pelantaran ceri kaki Holil bebeneran berarti ya. Begini aja ya cek Ki Holil. Yuk kita ke masjid yuk. Mas, jadi ajak ke masjid. Tuh, labun ku Haji Pendi bakal diajak ngagibri karung. Punyana, tanah gabeak duit dibere pun belum eta. Tapi ku Ki Holil makan diajak ke masjid, kita ke masjid salat beres salat sini. Cek Ki Holil teh, nanti jangan kasih tahu siapa-siapa sebelum mama ini meninggal. Kalau mama sudah meninggal, boleh kasih tahu siapa saja. Tapi sebelum mama meninggal, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya, sumpah saya mau. Sumpah. Demi Allah, saya tidak akan beritahu siapa-siapa sebelum mama meninggal. Ya. Udah. Merem. Eremnya nak. Udah. Melek. Barang bentak ya di jero kapal. Nyana kikian we kakian. Iya aing di kapal tadi masjid sih. Kieu deui nyana. Aing di masjid apa di kapal sih? Kikian we nyana kieu we. Ya ieu mah di kapal. Gegeraan bae nyana neangan pamajikan. Wow. Wih, ieu tah anggur tah. Kakak di mana bae? Wow, dipeluknya kocek. Atuh bunga jasa. Caknya nate atuh kula neangan kakak ge ulah loba omong. Kakak ge puyeng ieu sabenerna. Teu ngarti kakak ge cek nate ieu. Ke bae lah ngomong nang ge bae ngobrol nang ge bae. Engke bae ngobrolna. Iraha engke lamun mama geus maot. Ye. Lamun mama Holil geus maot kalau kakak diobrolkeun. Atunya heulaan kakaknya heulaan itu ceknya. Ente muali mengesbokon mah hayu orang ke Mekah. Coba eta. Masya Allah. Tah, mantak lamun boga kasulitan, tanya ke Haji Pendi. Haji, kula boga hutang ya kumaha carana? Ayo ke masjid. Diajak ke masjid. Jangan boga masjid hasbunallah pan di ditu. Tinggal wani mal wakilan rencana ya. Datang enon mangja ke masjid. Sia boga hutang bongan sia situ di ke masjid keun pentolol sia mah. Lain dibere wiridan dicarekan. Asana nyana balik ngeluh ya. Dia pengen dikoin dia telus ya. Teu bisa tapi mama Holil masuk ke masjid salat dibere ilham ku Gusti Allah eta jelema pohara jasa sanggeusna wafat Ki Holil kakarak bebeja. Ki Holil Bangkalan pukur mujuhna manehna ngajar jeung santri jol aya urang Arab kan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, marhaban ahlan wa sahlan ya.
terus ngadengikeun ngaji datang ke maghrib. Barang datang ke maghrib milu berjamaah. Begitu milu berjamaah imamna kan Kiai Khalil. Kiai Khalil lisan Jawa kurang fasihat maca Fatihana pelebah waladhdallina keluar angin waladhdall. Cak kurang Arab itu kus ieu walaytas ieu macana cak. Didengikeun deui rakaat kadua ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mau parokohnya nata. Barokah. Geus teu kaci cak kurang Arab ieu. Pinter mah pinter bae, jago mah jago bae ngan kiroat kurang hebat. Guys, begitu jam 12, karena ini pamit. Begitu pamit, dia aya nu ngajaga mau. Kaget cenah. Wah, lulumpatan kaki Holil deui. Aya naon cek Holil? Waduh, mun cara kurang mana mau pulang. Di jalan ada mau ngegermin anak itu. Waduh, anak kemana aja ente nyari anak. Orang Arab kajajaden merentam atuh. Kunon salah itu tuh orang Arab. Ceki Khalil deh, nggak apa-apa. Kalau ada maung di mana saja, jampain aja. Apa jampainya? Udah bacain, bilangin, suruh Kiai Khalil Madura waladhdallin gitu. Nyana ngahuleng bae nyana. Nyana ngahuleng bae nu kuai dipake kampung teh pakai jampe. Harus kira-kira cek kurang Arab. Cobalah cek enak. Datang deh kada bener aya ngagerem. Salam dari Kiai Khalil barusan dia amanat sama saya. Mohon diselamatkan dengan waladhdallin. Mau ngaleos. Masya Allah, cak kurang Arab aing geus paseh jasa waladdallin. Eleh ku waladdallin. Naon eta balik deui nyana ka ditu ikhlasna waladhdallin di buleud-buleud rajaban muludan hayang dibayar. Tapi waladhdallin sanajan keluar angin ikhlas. Asana sia waladhdallin kabeh ya. Ese ku ikhlas mah. Anggeus-anggesan ku ikhlas. Rumah santren nyana salat maghrib pan seserian. Di dia di Tuban seserian. Cak buruna teh sial teh budak. Sumber jamaah ngaganggu batur, saha teh budak teh. Terus we seserian nya da seuri. Beres salat, tah saha tadi nu seserian. Nya da seuri kana. Khalil ka dia sia. Kurang seserian sia ngaganggu salat batur wiridan, sia ngaganggu seserian bae. Lain khusus salat. Kurang sia seserian. Sakjana mama hatena keur ngakeul. Katebak je heueuh. Paring mamana teh lapar ngimaman jadi inget kang akeul keur salat. Kanyaoan ji mama hampura atuh. Masyaallah. Kadeuleuna mah mama teh keur ngimaman salat kajahoan ku Syekh Khalil. Horenganan hatena keur ngakeul deuk dahar. Je, eta kanyahoan tak wali. Waduh, masya. Beda santi ke Khalil teh anu maling gedang teh. Atuh pancengnya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua da jasa asak ya. Wot. Laporkeun ku lurah pondok. Aya nu maling gedang. Saha? Si Fulan. Panggil. Panggil ku Ki Khalil. Panggil gedang bawa. Bawa sini. Bawa. Carekan ku nya. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Ki Khalil pohoan. Habisin sama kamu. Awe habisin. Belah, dibelah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua bijinya juga makan. Waduh, artinya lah ilag. Waduh, dibari cerik nyana. Diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyen pondok, santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji, nyana kadinya ka Ki Khalil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai. Masyaallah. Geus sataun teh ka 2 tahun tah, santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh.
aing ngajan kumaha jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah ya ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae si aja sih cen aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap ka siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu Ki Holil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan asal isuk dek diala geus kapiheulan ku pamalingan aduh sakjana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sakjana aing bebeja we ka guru aing Ki Holilna keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon ulah melak bonteng ajo bonteng dari piheulan ku pamalingan ajo maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tah isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut ini wali banjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sampai sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah ieu mah supaya cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik artina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakjana aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing deuk disiap deuk dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sanareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sanareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbatabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat oge para habaib nu alhamdulillah dina saah ieu urang babarengan jeung para zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar ku hadirna para habaib mudah-mudahan urang jaga di akhirat di aku ku para zuriat Kangjeng leuwih-leuwih ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiai-kiai nu sarepuh araya di dieu nu setengah baya nu anom para santri geus karuhan oge kurage mawa kiai deui nu alhamdulillah kiai bawaan kula beda jeung nu sejen rada khawarik mundahar batur geus eureun nya nama terus bae tur mun aya sesa teu meunang meleng rada khawarik horeng ti leuleutik pamalingan nya nama eta watek datang ka kuar masyaallah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah padahal sim kuring mah geus wanti-wanti ulah pudlah nu sejen bae geus teu pati dibere resep ririungan jeung lalaki mah komo penting kieu mah beda ambeuna ai jeung lalaki komo jeung si ieu mah aduh meureun bawa ti ajal namanya tapi kulantaran meureun geus aya tulisanana atuh rada dilambatkeun ge maksudna supaya diteruskeun acara kadieu teh tinggal doa balik wih dereng dimulai ge lah iya masyaallah gendeng kabeh iki wengi ieu urang mieling ka almarhumah nu 4 tahun silam anjeunna dipundhut ku Gusti ngora keneh sabenerna mun pasini heula mah ta malaikat Israil ojol jeung ieu maksudna ja ieu mah geus kamangpaatanana tapi kulantaran teu bisa ojol jeung teu bisa disogok malaikat malain cara kipudali kisopa tama kiai rorongsokan masih kena bisa disogok-sogok malah tama malaikat mah teu bisa lantaran dibere dahareun tara dahar dibere inumeun tara nginum sekalipun dibere seping bed tara sare dibere bidadari artis cara nu kaimpi ku kisopa tadi embungeun malaikat mah tur malaikat manurut pisan ka Gusti Allah eueuh nu maksiat malaikat mah
mun hayang ningali makhluk Allah anu teu pernah maksiat malaikat, mun hayang ningali makhluk Allah nu salilana maksiat setan, nu kadang-kadang maksiat kadang-kadang taat bawaan kula ngan lobaan maksiat hampir nyarupaan ka setan. Ku ayana manusia mah antara malaikat jeung setan atuh disupri titah nuturkeun instruksi Gusti Allah melalui syariat, melalui thariqah, melalui hakikat. Lamun bisa ngabersihanana leuwih ti 50% naik ambeuna seungit kos malaikat. Lamun teu bisa ngabersihan terus we kahandap maksiat bajidor jeung sajabana atuh baueun malaikat ge. Mantak malaikat eta selalu ngambean sirah Haji Pendi hangru bau karunggoni cek malaikat. Ya Allah ya Rabb, lamun hayang urang nyarupaan ka malaikat urus awak make fikih, tapi lamun diurus sakadar make syariat fikih doang mah kadang-kadang ngan lohirna doang nu bagus, jubah ngangsar kahandap, sorban make 3, jubah make 3, naik angkot atuh teh mah kudu dibawa ka grogol. Ieu lohir doang kos kitu katipu urang ku lohir. Encan seungiteun malaikat teh, tapi ketika dirarapi batinna ulah aya panyakit-panyakitan, ulah aya panyakit-panyakitan, panyakit diantara anu geus merambah di urang deukeut teuing ka makhluk poho ka khaliq, sehingga make jas hayang ka alam ku makhluk. Ulah dehem biasa bae sih make sorban hayang ka alam ku makhluk, teu meunang salah warna, kudu akur luhur jeung handap teu besi teu ka alam ku makhluk. Nah ieu teh calon dan kos kitu pisateun. Bersihan gerage tina panyakit-panyakit, sebab urang teh baheula suci ketika diturunkeun ka dunia, diasupkeun ka jasad, loba watek-watek di jasad, mata, celi, irung, sungut jeung sajabana. Roh urang teh milu ka perwatakan eta, ketika kaluar deui teh maot atuh bobolokot. Nilah nu dikhawatirkeun teh ketika urang maot, ternyata roh urang teh henteu suci sakubah anu pertama. Sedengkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak. Ketika roh keluar, awak urang nama dicengcerikan, dipandian, dibungkus, disolatin, dibawa ke kuburan, dikubur nu kamari di komandan-komandan anak buah namalah nincekat, nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan. Bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama murid lagi milu nincakan ngagoler di jero kuburan. Nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh
kudu aya kipas, kudu aya AC, kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae. Kasurna ge teu meunang salah, inoak maafkir. Kudu spring bed bae. Masyaallah karim. Make baju teu meunang salah. Make sapatu teu meunang salah. Isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed. Boro-boro aya kipas, boro-boro aya AC. Usik-usikan ge hese di jero kuburan. Eta mah jasad. Ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khalik mah roh urang. Naik ka luhur langit ka hiji, mun bagus bisa langsung ka dua, mun masih kene bagus langsung ka tilu, ka opat, ka lima, dan selanjutnya ketika bagus karak ku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah. Eta teh awak aing. Urang teh geus terpisah. Ketika dipandian milu urang neulekeun. Ketika dibungkus halapis, 2 lapis, roh asup ka dinya set. Dilapis ka 3 urang aya di dinya. Terus dibungkus di talian sing kenceng nalian reketak. Jadilah pocong. Dibawa ka masjid kadenge saha imamna, saha anu beritakeun sebab roh urang aya di dieu. Dibawa terus ka kuburan milu urang. Masya Allah kan. Lamun bagus indah, tapi lamun goreng roh urang naik ka langit ditanya roh saha ieu? Urang pondok. Coba bukuna coba. Barang di deuleu ya Karim, ieu mah subuhna koboan. 90% koboan. Cak malaikat teu narima nu kobo. Ieu mah ye terus dagangna oplosan. Teu beres ieu mah ye. Dijejak ku malaikat. Dijejak. Terus ka handap set. Jadilah ririwa. Sapondok sarieun kabeh. Asal maghrib kunci lawang besi aya ririwah di pendi. Ben kuluhum. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Inggis seperti etalah bakal terjadi di diri urang. Mantap jelema teh hayang masantren, inget roh aing bakal berhadapan jeung Gusti Allah. Ngaji pasantren kan ku kolotna gampang dunia mah. Loba nu teu sakola ge sararugi. Geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia. Ngaji. Masya Allah. Nurut budak 10 tahun dikobong lagi. Pasantren samakna teu balik-balik. Jelema mah ngalayang. Masya Allah. Teu pernah ngaji 10 tahun. Ngan betah bae di pondok. Sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok. Ih, sok bener sih saya betul percaya. Teu ngaji bae geus jadi ahli sorga. Atuh kok mun ngaji. Masya Allah. Teu pondok sebab naon? Atuh pondok makan jelema nangan ka majelis, ka imam, ka majelis, ka pondok, ka masjid, ka majelis, ka pondok. Atuh tambah. Allah hari tuh ya. Nah ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageus mondok terus bisa ala kadar cacarakan make sageus make kajur teuing bajidoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah. Loba anu tadi nama santren balik jadi calo. Loba
nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan-mantan calok loba tapi nyana merenung bae kieu bae ceuk aing mondok sebenarnya mah baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah kunaon haju aing jadi calo ceuk mending mun sugih jantai gas geusan aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah langsung balik ka aing mah ceuk pamajikanna kok ka lain deui ku ari mah aing deuk nyai ku ari mah gitu lain nyai-nyai kitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur geus pokona mah ngaji waduh sok jasa teu percaya pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji we ka Cilongok kitab di teangan deui kunya mana ieu kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok bang ngaji dihareup we nyana dari nundutan geus kita aja ku kula bari kuari ngaji belah cenah jadi calo geus cenah sugih henteu jeung mending ngaji bae lah ujung-ujungna kuari ngaji bae masyaallah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo kuari cenah nyai jangan jadi kiai cek cenah teh ngeunaan tarariis datang ke dapur ge tariis Masya Allah ujung-ujungna gerage ujung-ujungna buku kula dicaritakeun nu baru ka pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku ari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae beureun eta tapak di pondok ngadapang urut ngadenge-ngadengekeun terus milu teu bisa ngageh jang diri nama aya tama santren dek ka mana tuh urang nyedek balik ka ditu iyalah jelema lamun percaya maot percaya teu percaya aya jadah ge kayakinan mah jadulurna ge pararae saenggeus da percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan sagesta aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan engke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan siratal mustaqim moal bisa ka surga tanpa jembatan siratal mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy aing mondok bae lah loba nu ka Cilongok ge kiai cenah kula dek mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh jadi kiai ieu lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh. Oh masalah sih aing deuk. Oh masalah. Nah, seperti etalah nu bakal kajadian. Roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah. Ketika asup ka jero kuburan, anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit, nya poek, nya sepi. Ternyata lain di kuburan teh orenganan pohara rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureunanan gede kuburan teh ku doa Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame kapanggih saha Kasep Ahmad oh abdi teh salat nu 5 waktu Masya Allah hari ieu abdi tahajud nu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ieu saha ieu nu Kasep abad abdi zikir cenah nu ieu sholawat Masya Allah hari ieu muludan cenah teh abdi sok nyumbang aqua teh hiji paingan rada leutik sia ieu taraya kabeh rarentul di jero kuburan teh ya Allah ulah disangka di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparangi sok gerage Haji Pendi maot kapagi ieu sahih hideung amat ieu bohong hari nu ieu coba amat coba ieu nipu
hari nu ieu wah ieu mah maling karung ara aya kabeh rame mengaji horeng di jero kuburan ieu ara aya kabeh di jero kuburan Masya Allah kaparagi horeng kuburan ya Karim cak saha sepi rame nu mantak para aulia Allah mah para solihin mah maut eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah kuari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah nginaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongeng nages ambalayah jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maut eta nikmat istirahat barang ngadenge haji pendi maut sieun perasaan babaturan nu karitu malul aduh tah ragap diri urang ketika urang maut saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal nu bakal bareng nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim saha batur urang apakah balak genep nu bakal ban ayus ya tah ieu bata Kangjeng Nabi ditaros ketika Kangjeng Nabi nyarioskeun alam bako alam kubur terus alam mahsyar sahabat kabeh rimbasak aya nu naros ka Kangjeng ya Rasulullah aya manfaatna henteu sih urang lamun ngabatur jeung nu soleh cik Kangjeng Rasul atuh di dunia bae lamun di dunia babaturan jeung nu soleh aya henteu manfaatna iya tuh kan tenan cik para sahabat di dunia lamun ngabatur jeung nu soleh nikmat perasaan mun urang boga babaturan nu soleh-solehna di bidang ilmu urang nanya naon bae dibere tilok dipelit-pelit urang babaturan jeung nu soleh di bidang dunia nyana aya duniana urang minta bantuan tara dipelit-pelit urang minta bantuan ka haji pengen di hati cek jana teh sia datangna ka dieu minta bantuan bae aing dibantuaneun sia asana nyeri perasaan tah eta mah toleh nu geus ngaranna teh beda aya sod aya to tah mun babaturan nu soleh selalu ngangeunahkeun nyana gagah urang lemah ketika urang minta bantuan kanu gagahna soleh kakus uruskan kos kitu bae geus tanggung jawab sia mah tenang bae urang memehna naon geus senang bae ngeunaheun boga babaturan soleh dijabarkeun lah ku Kangjeng Nabi sakumaha di dunia urang babaturan boga babaturan nu soleh aya mangpaatna atuh di akhirat ge sarua mantak kabeh kaharareup sahabat aya naon sa Kangjeng Rasul kok kaharareup abdi mah aya ngabatur jeung tuan bae abeh di akhirat ngeunaheun cek kabana bae abdi mah deuk jeung tuan bae kajen teuing ku bahage sebab ucapan tuan engke bakal terbukti di akhirat abdi mah kajen kuku bahage endek jeung tuan bae tidinya cek Kangjeng Rasul henteu kudu jeung kula menggeus puguh cek Kangjeng Rasul insyaallah saha bae oge boro nu kazamanan kuari anu henteu kazamanan ge terus datang ka tahun 2018 wow atuh di syafaatan bae cek Kangjeng Rasul kuari mah pilih bae tah para sahabat anu kira-kira soleh saha kira-kira sok kadinya Kangjeng Nabi nah ngaleos kabeh karumpul ka Sina Abu Bakar Siddiq ngariung cak Abu Bakar nanaonan dia kami mah hayang jeung tuan bae iya tuh itu pan aya Sina Umar aya Usman henteu iman nu geus kanyahoan Umar mah galak cek dina teh cak Umar nanaonan sia kabeh ngariung jeung Sina Abu Bakar Siddiq kami bang hayang bareng bae jeung tuan sebab ucapan Kangjeng Rasul seperti eta diriung-riung ka mana bae Sina Abu Bakar Siddiq lantaran lain di dunia engke di akhirat mangpaatna nah lamun kuari urang boga batur anu soleh kemudian engke di akhirat deuk ka saha deui urang minta tulung ja ka si eta mamanya teuing nya nagariweun urang minta tulung aja tulungan boro-boro jang sia aing ge ieu dirante
Waduh, pan eta ngeri urang gos gitu. Nah, iyalah keistimewaan ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok teangan pibaturan urang nu soleh ulah jang di dunia, jang engke di akhirat. Di dunia malah gampang. Di akhirat dan mentak teangan ku hari minimal haji soleh gitu tah lah. Eta nu ngaranna soleh. Aya di Cilongok ge. Ngaranna soleh tapi main gaple we teh. Barang di delek KTP na orang rimpak sih ya. Dulur Kipuloli deh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, hati-hati urang hirup ulah eleh ku hewan-hewan. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ana Madinatul Ilmi wa aliun babuha. Ngagelo kabeh di sahabat, hebat amat Ali. Ana Madinatul Ilmi. Kula gudang ilmu, wa aliun babuha. Teu kudu nanya ka kula cek Kangjeng Nabi, tah minantu kula. Mejeuna Kangjeng Nabi mah boga minantu teh Sidina Ali. Sedeng. Lamun Haji Pendi boga minantu nu kuari sedeng kene sarua. Akur lah lamun ieu na ngabohongna 5 minantuna 10. Betul, lebih dahsyat teman berarti nya. Tah, Sidina Ali. Didareketan go sahabat Sidina Ali. Ali, moal misli ka jeung kumaha ge ucapan Kangjeng. Naon? Kula mendek nanya bae soal zahir mah gampang. Soal zahir mah teu kudu ka anjeun. Kula mah rek nanyakeun teh soal batin. Soal naon? Kula mah deuk nanya teh eta bae lamun hayam tah hayam nu kadenge ku anjeun sasadana kumaha aya nu kadenge ku ente nu kadenge ku kari mah kongkorongo komo hayam Cianjur mah napas urang geus beaknya na encan pelung Cianjur pohara eta wih cek Sidina Ali nu kadenge ku kula mah lain eta nu kadenge ku kula mah hayam teh bahasana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar masya Allah saha urang nu bisa ngadenge suara hayam modal kitu tapi kadenge ku Sidina Ali mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh mantap Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam jago warna putih sukuna koneng moal aya di mana ge sukuna koneng kok moal aja mah hese tah eta sebab naon eta teh horeganan baca zikir subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh sedengkeun bahasa eta teh bahasa dosok dibacakeun ku malaikat Jibril alaihi salam ketika turun di langit macana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh ruh teh malaikat Jibril dek naik deui maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh babacaan malaikat Jibril bisa kakalayangan sadunya maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayam jago babacaanana eta baca coba ku Haji Pendi subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh keur naik mobil nabrak aneh aing mah heueuh aneh lain salah babacaanana sungutna meureun nya heueuh sungutna teu akur jeung kolbu jadi ceplakna teu akur jeung tapak ih ulah kigituanan kabehan subuhun kudus Masya Allah kari itu bahasa hayam Sidina Ali ditaros di tuan ari eta sih bangkong kumaha eta bahasana bangkong bahasana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah bangkong moajan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah teu eureun kadenge kurang kok horegan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta bahasa bangkong. Coba bahasa Haji Pendi goni karung atuh masih kan muliaan bangkong jeung sieu mah Masya Allah karim guys bari mah urang manggih bangkong usapan manggih sieu tinju hebatan bangkong
Masya Allah dari satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh si Mbak aya naon Mbak ada apa saya kaget cenah tadi malam kaget apa sih kaget kok saya ngedengar suara perukutut saya kok bahasanya bukan suara perukutut yang kedengar sama saya luhur amat dia si Mbak apa yang kedengar sama Mbak kedengarannya ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Masya Allah Mbak itu jam berapa itu bangun jam 3 kok bisa bangun jam 3 mau ke pasar cekian teh terus dagang sayur terus itu Mbak kok bisa mendengar gitu emang suka ibadah apa saya mandi dulu setelah mandi sholat tahajud setelah tahajud baru saya ke pasar begitu saya kalau mau ke pasar Masya Allah tuh palingan bisa ngadenge itu jatuh pernah emang ngadenge ti siakos gitu betul kata hebatan si Mbak daripada tukang karung mah artinya mah hudang malah nu dihandap leuwih ti heula hudangna oregangan Masya Allah kasih Mbak bisa dibukakan hijab ku Gusti Allah meureun nol hatena di Cilongok eta kula kaget eta kasih Mbak ya Allah ya Rob horenganan hudang mandi wudu tahajud beres terus berangkat jam 3 ka pasar satu ketika ngadenge suara perukutuna seperti eta sarua jeung nu dijabarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajah ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha pohara nah ilah lamun dicaritakeun hewan ditataan ku Sayyidina Ali bahasa onta bahasa sapi bahasa jamus bahasa munding bahasa berbagai hewan dijabarkeun ku Sayyidina Ali hebat amat eta Sayyidina Ali bisa nyahueun ka bahasa hewan luar biasa eta Sayyidina Ali Masya Allah nu mantak wajar lamun terus bae urang ngahadiahan Abu Bakar Umar Utsman Ali Abu Bakar Umar Utsman Ali horenganan kos kitu atupan sieu mun maot anakna ge wallahu alam hadiah wallah henteu anakna misalnya itu bapak udah meninggal biarin aja enggak tuh lu jarang dah lagi hidupnya juga begitu ulah sampaikan ka kitu tak tanamkan coba rasa kecintaan anak terhadap orang abeh ketika orang geus ngagojod di jero kubur anak bisa hadiah ka urang anak bisa ngiriman teu butuheun jeruk anu di kuburan mah butuheun ge Fatihah doa Quran cenah ieu loba jeruk niat hadiahna ieu kabeh kadaharan ganjarana jang ahli kubur ya Allah ya Rabbi tuh seperti etalah mentek kula begitu zarah ke Habib Lutfi do aju ngobrol di luhur duaan cekanya jongeng kieu cek Habib Lutfi tuh dulu ada seorang santri ziarah ke kuburan begitu ziarah sering ke situ nggak ada kerasanya ziarah kok nggak ada kerasanya bebeja tah ka guruna begitu bebeja ka guruna saya ziarah udah berapa lama ke makam itu tapi nggak ada kerasanya tuan guru ini bagaimana ziarah kemana ke makam yang di sono atau kenapa ziarah ke situ emang kenapa itu mah garong kenapa dijarahin tah sing hade tah urang bisi salah zarah horenganan jerona garong kuari kan loba nu maruncul mantak kula harita ngalarang aya kuburan anyar di zarahan ulah bisi garong atuh cenah di zarahan megarong ge teu naon lain teu naon kitu ulah bisi salah tekad oh aya baheula hiji kuburan rame di zarahan kuncena ge datang ka sugih kuncena sugih lantaran nu zarahna loba jasa boga anaknya na hiji-hiji da lalaki kulantaran nyanda deudeuh jasa ka anak nyana ka anakna ceng masantren bae nya kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan terus dibekelan himar tah ieu jang paranti di pondok berangkat nyana ka ditu pertengahan jalan himarna kurang parah paeh begitu paeh bingung nyana waduh ya himar hiji kendaraan paeh
wasiat di kolot kubur dikubur ku jana karunya jasa kahimat geus dikubur disiram terus nyana kieu beunga huleng aya ta urang dinya emang ieu anu bae ahli ibadah sakina wah ahli ibadah muhun sakina teh atuh cenah urang zarah mangga dizarahkeun teh ku anakna zarahkeun la hadrati ahli ibadah al-fatihah milunya bebeja tas eta boy aya ahli ibadah di ditu maot di urang zarah di zarahan nyana jadi kuncena teh terjadi masantrena Masya Allah terus beja nama jadi kuncen deui didinya kasedot beuti bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok di zarahan ku bapana teh ya ngagelok kuari ka dinya bapana ge kaget kudu zarah jadi sepi cakena ieu aya kabar di anu cenah rame jasa begitu datang ka ditu nya hayang nyaho kuburan saha ieu cak bapana waduh asep jadi kurang ya asep Masya Allah datang tadinya barang di deuleu kuncen aja ajaib anak aing Masya Allah sia ieu jadi kuncen oh teu jadi masantren henteu mah kunaon himar pae bah aju dikubur di depan loba nu zarah kukula di bejaan ahli ibadah Masya Allah bisaan sia nyebutkeun bisaan iya tuh itu atuh kasedot ka dieu nu abah masyaallah masalah lah kula alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya keke bah ai abah sih eta ngazarahkeun itu eta sesah kuburan sah ih atuh mana ieu cakeuna atuh sarua tah mah horenganan itu mana ieu anakna tah horenganan sing hade kukucuran duit teh horenganan kumaha ti luhurna baheula teh hasil nguncen anakna jadi kuncen deui baheula teh duit teh ti mah himar kuari jadi himar deui anakna anak himar nah ieu pendidikan sufi ulah sambarangan horenganan lamun carita almarhum abah baheula masantren di Kosambi kemudian ayah santri maling peteuy geus kitu dahar bareng cak abah teh ieu peteuy nang di mana tah meunang ngalah tinu tatangga ulah di dahar cak abah teh asuh bahaya sia eta keur di pondokna keneh geus bisa amanat ulah di dahar aya nang maling mah pan si ieu mah lain nang di mana teh sia nang maling keneh urang oragu kan beda bahasana ge mah teh kos kieu teh bentukna di pondokna kene kudu dijaga Masya Allah nah iyalah horenganan kokocoranana ti mana sing hade pernah aya hiji jelema usaha sagesa usaha boga anak opat nyana masantrenkeun anak nu opat itu sambarangan ngabiayaanana sanajan usaha baheula mah ya awi baheula mah giribik dan lain sebagainya tetapi usaha anu janga biayaan anak manu dianggap halal lagi halal na pisan henteu diakurkeun henteu dicampurkeun jeung hasil usaha nu sejen nah ieu anakna nu opat-opatanana jadi kiai kabeh biayana beda Masya Allah sok kuari ngaji pendi ngabiayaan anak hasil ti dagang karung ulah dididik tak anak kuno sejen nyahok we ka karung asal dideleh ku anakna oh karung ayam dideleh oh karung goni oh iya oh karung nyempet aya oh karung nyempet nyaho sorangan sebabna bensina nu mantak para habaib ka handapna jadi habib tetesan ti luhurna habib tuh mana kieu anak kiai ge kahandapna engke minimal jadi kuyainya na kuya dicai lamun kiai na apik baheulana duit ti pamarentah mah punyana tilok di dahar ai leutik mah kitu pod kan lah ieu duit bangsa ti calo-calo tara nah diapika anak teu kudu usaha hese beleke gerage bakal netes ka anak tapi lamun sambarangan nah ieu teh urusan ngaji mah gampang uduk ngaji naon babari kuari mah
malah henteu kudu masantren ku mah pencet HP deuk ngaji naon di HP deuk ngaji naon deuk ngaji hakikat ge aya di HP deuk ngaji hakikat geus aya di HP masyaallah guru mursyid Mbah Google geus aya tadi HP mantak mararikung kabeh jelema aya kabeh tapi lain eta nu hese mah mengenal Allah nu kudu boga guru lain sakadar ilmiah sebab lamun eueuh guru hese engke nuduh-nuduhkeunana menuju Allah mah hese sebab naon loba penyakit engke akibat lamun eueuh guru teu kaambe anak himar gengke di zarahan bae tapi lamun boga guru tek urang jeung Habib Lutfi be datang ka makam kaambe ahli tawakal urang zarah deui ka hiji makam gumo Gus Dur sarua ahli sobar nyahoeun Bu begitu zarah Habib Lutfi besari bae ini mah bukan kiai bukan wali bajingan cenah kaambeun misalnya tuh wauheun jeung Haji Pendi ya, Haji Pendi maot, ajak Habib Lutfi kadinya. Coba Bib tolong zarahin ini siapa ini orang? Jaga mantu. Bakal kaambe ku ahlina. Nah, iyalah ahli-ahli Allah bakal ngambe. Karena kehakikatan, karena kemarifatan apaleun. Ulah salah, urang dek ngaji naon? Aya fan-fanna aya guru-guruna ketika orang dek mengenal Allah ulah sambarangan kudu ka ahlina kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika orang wauh jeung Allah indah ulah engke di akhirat di dunia dongeng-dongengna ketika orang ngalobakeun zikir hatta yamtazija sehingga ngahiji bilahmihi wa dammihi teureun-eureun urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah emang eta la ilaha illallah atawa sholawat maca sholawat urang bakal ngahiji jeung daging urang bakal ngahiji jeung getih urang ketika guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu putra ayah Banjar sok ngedeng nya nama ta salat teh di masjid aju kerek kadenge kan ku sate Haji Mali gundam berarti Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina kekerek deui ke Malik deui Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman gundamna bae sholawat gundamna sholawat coba si ieu gundam ayo coba hayang nyaho coba ayo gundamna goni kabawa gundam ahli zikir gundamna pasti zikir moal dibejakeun seorang kiai ahli ukudul juman moal dibejakeun hirup keneh masalahna katabrak nya dak begitu katabrak masuk rumah sakit Bandung diimpus lah jana kieu beta kiai teh kula ngalayat jeung guru kula ti Garut kadinya begitu galayat kan teu nyaho naon kunaon eta nya maca nazaman wa ma binal qawaidil muqarrarah idza atatakiratun muqarrarah eta kan kudu juman masyaallah karim eta ong-ongan gundamna bae make kudu juman coba sih ya hayu coba salian ti goni-gonian ge pasti ge juri gundamna kudu juman kula gide we ya Allah ya Rabbi berarti nu aya di benak hate eta teh kudu juman nah iyalah hatta yamtazija ketika zikir terus-terusan bakal ngahiji bilahmihi wa dammihi atuh malaikat ge seungiteun seungit zikir nu ieu seungit sholawat ya kari nah iyalah nu bakal beranian ketika maot di jero kuburnya bisaeun ngajawab pertanyaan malaikat. Nah loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya man rabbuka tanya segala rupa ji cek malaikat kok man rabbuka tunggu ditanya mah ji pan begitu itu ditanya kagetnya lagi ieu kan tugas sakjana man rabbuka
bejakeun ka Gusti Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Tak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula. Aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet kajen ku kumaha ge. Ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan, maka ditanya-tanya. Cek malaikat kok kieu amat sih. Laporan malaikat Gusti, aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih. Mondok dong. Dan lain-lain sebagai dages puguh Imam Sibaweh, Masya Allah karim. Sidina Umar kan di satu riwayat begitu ditanya, man rabbuka? Malaikat emang can kenal Umar ya. Ya Umar. Setan geus yeuneuan ka Umar. Maka ditanya-tanya segala, hampura mar. Satu riwayat seperti eta. Ya Allah ya Rabb, anu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir. Man rabbuka? Abdul Qadir, cacak-cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi. Man rabbuka? Muhammad. Wa man nabiyuka? Muhammad. Wa ma imamuka? Muhammad. Atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi. Meureun malaikat ge, kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih? Tanya. Nah, Haji Pendi, man rabbuka? Muhammad. Muhammad mana sih ya? Cilaka sih ya. Muhammad emang itu nyaho. Iya kampak ya. Gambaran ahli-ahli Allah mun urang macaan dina kitab-kitab sufi, Masya Allah indah jasa dengan berbagai jawaban-jawaban anu ngangeunahkeun pisan ka batin. Sebab naon? Asma Allah, sifat Allah jeung zat Allah na geus ngahiji di awakna. Jadi nu ngajawab teh lahmihi wa dammihi. Teu saeutik ahli Allah ketika terjadi peperangan ngucur getihna ka handap ngabentuk Allah 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 Allah. Aya nu ahli sholawat ngabentuk Muhammad 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 Muhammad. Batur seperti eta renungkeun jeung tafakuran coba diri urang mun maot getih urang naon, getih urang naon. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tina urayan kaula di awal tepi ke akhir ieu adalah merupakan jang memikirkeun masa depan urang ti mimiti kubur datang ka terus ke alam mahsyar. Sing hade tetesan-tetesan sakumaha tadi kaambeun horeng ku malaikat oge ku ahli-ahli Allah kaambe ulah salah zarah urang sing hade besi anak himar dijarahan ku urang ya, besi bajidor dijarahan ku urang. Tanyakeun geura ka ahlina sebab kaambeun ku ahlina mah boro-boro geus maot hirup keneh kieu ge kaambe. Kaambe lamun Ki Hairun liwat ti Jati ti Ledug ka Cilongok nyana digelam kieu be. Kaambe aya anu boga naon kitu ngaran, aya anu boga teluh cak nyana kaambe dan lain-lain sebagainya ku ahli Allah selalu kaambe ngan teu meudang nyaritakeun. Geus urang lempengkeun kuari hate urang jeung keyakinan urang eueuh pangeran nu wajib disembah kecuali Allah, Allah anu ngatur sagala-galana. Yuk urang muntayang segala rupana ka Gusti Allah, menta ka Gusti Allah jah hakikat mah kabeh ge ti Gusti Allah, menta dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah, amal-amal bagus urang ditarima ku Gusti Allah, terutama nu kuari di hawalan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, diberekan nikmatan ku Gusti Allah di jero kuburanana. Urang nu aya di dia mudah-mudahan husnul khotimah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya.